Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana patepang dangu deui sareng Capruk Radionet. Dina salah sawios kontena nyaeta Dongeng Sunda. Anu dina danget ieu nuju bedar carios Sabalakana karya Dadan Sutisna. Kumaha para wargi sadayana kabarna? Mugi-mugi sapapaosna aya dina kawilujengan, dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala, digampilkeun segala rupi pamagsadanana, oge disehatkeun urang sakula wargi nya ditebihkeun ye tina wabah corona atanapi COVID-19. Mugi-mugi teu lami deui geura rengse ieu kondisi atanapi situasi anu ngagenjleungkeun teh, supados segala rupina enggal normal deui. Para wargi netizen sadayana simkuring tekenat ngaturkeun nuhun kasakumna anu parantos kersa sindang ka Capruk Radionet sareng boh bilih aya anu teu acan subscribe, mangga kantun dipencet atanapi diklik wae subscribe seratan beureum atanapi kotak beureum dipalih katuhu handap video. Sumawana kanu parantos subscribe, kanu parantos nge-sharekeun konten-konten ti Capruk Radionet sareng like oge komen, hatur nuhun. Mugi-mugi janten pangrojong kana ikhtiar ngamumule seni budaya Sunda dina widang sastra ieu. Para wargi netizen sadayana carios anu tipayun tos dugi ka medarkeun kaayaan perang antawis pasukan Hansip sareng kaum Balakasontang. Tah kumaha carios salajengna aya anu bade ngalangkung, mangga kapayun. Aduh, mama, perut Adi sakit, mama. Aduh, perutmu sakit jadi? Kenapa? Nggak tahu, mama. Mungkin tadi Adi makan lotek. Ya sudah, jangan panik. Obati saja dengan ini nih. Ibu bawa obatnya ya. Ya, lotek maija. Lotek yang sungguh nikmat tiada tara. Dibuat dari bahan-bahan pilihan dan berkualitas. Toge, kangkung, kacang panjang, waluh siem, dan berbagai sayuran lainnya. Lotek maija diolah dengan rendosan yang terlatih dan berpengalaman sejak 1929. Sungguh rendosan yang menciptakan rasa dan aroma memikat tiada tara. Anda sungguh tak akan menyesal menghidangkan lotek maijah bagi keluarga Anda. Lotek maijah sangat cocok untuk makan pagi, makan siang, maupun makan malam dalam suasana yang beraneka ragam, baik itu pesta ulang tahun, tahlilan, suasana camping, maupun dinner party. Lotek maija tersedia dalam berbagai varian rasa. Lotek with black pepper sauce dan lotek with ice merupakan favorit dari lotek maija. Lotek maija segera
kunjungi gerai lotek Maija di kota yang tersedia. Asep jitu milu kehel, bareng lompat nyamperkeun pager, rekel naik rek ngajeleng keluar. Hansip sarmut niup piriwit. Pasukanana teu laleda, pating pelewar maledogkeun batu. Musejena mantuan ngalungkeun nu dicekelna. Aya sapatu butut, gelas jeung piring nu geus peupeus, boboko buntu, doran pacul, bata, kenteng, talawengkar. Wah, pating kalayang kaburuan bale sagala. Ceurum awong-awongan pedah etalase paranti dagang digarotong dipake ngahalangan panto gerbang. Hiji lalaki nyebrut bari mawa gantar, tuluy ngeprak Asep jitu nurek sajeleng-jelengeun pisan loncat tina pager. Mawa bedil angin kokotetengan neangan mimis nu murag tina sakuna. Mundur heula, mundur heula. Polisi ngagorowok bari nyakelan tarang nu buncunur katinggang asbak. Buriak di jero ngajauhan panto gerbang, tuluy ngagimbung lebah tembok nu dibobok. Alah, nyaan, perang tea ieu mah. Ku Iros diuk bari nyarande kana tangkal palem, napasna mani ngahegak. 5 lalaki sajena milu kabaledog, aya nu keuna kana punuk, sirah jeung nu kacugak ku beling. Ustad Sukri teu eureun istighfar. Nu di luar surak ambal-ambalan barang nyaksian musuh ngamundur. Kela, tong maka surak. Dina perang aya strategi maju mundur. Maranehna tang tuker tatan-tatan nyeun serangan balik. Siapkeun deui pamaledog. Kepung bale sagala ti unggal madhab bisi maranehna make jalan tukang. Cek Hansip sarmud. Nu di jero mah boro-boro mikiran serangan balik. Kalah kapating jalemprak bari nyakelan beteung nu beuki pupurilitan. Ucup kadek nyelang heula ka jero barak, kaluar deui geus manggul kasur. Dah, ieu kasur bisa dijieun tameng. Hayu, kahareup deui urang lawan. Pokna nu sejena anggur ungah ringeuh, nyipta-nyipta kumaha barabena silih baledog bari memanggul kasur. Aduh, teu nyeuni pisan boga strategi teh. Ceuk polisi. Jadi kumaha? Rek sah bogokan wae. Ucup kadek ngecagkeun kasur tuluy dipake diuk. Urang teh memehna yakin teuing. Yen nu di luar bakal bisa diajak bebaramian. Cek ku Iros. Sing horeng jadi gara laki itunya. Eta si sarmud alawatan kausap korod tah. Aduh, mun kieu Madina bisa keluar ti dieu ge. Kalakah nambahan pia mamalaeun. Urang bakal dikepung ku ribuan warga desa. Nya di dieu onaman bisa keneh nyumput ya. Mun kitu mah siap-siap bae paeh kalaparan. Asep jitu teteh jerag. Lang pating harulang. Kaum awewe mah tuluy inghak-inghakan. Ari tujuanna ukur neang dahareun mah. Naon salah namun urang ditah maranehna ngalungkeun naon wae nu bisa didahar. Reporter cinta tia mere usul. Nya, keur saayeuna naon mah bisa. Ari isuk pagi tu kumaha? Nah unggal hayang dahar kudu Minang Saraya heula. Balon Asep jitu. Jep weh eueuh nu bisa mere deui cara pihadeun. Hansip sarmud ngajega keneh. Pasukanana geus ararateu hayang malengpeng deui. Buka we atuh gerbang na Panglima. Tuluy urang ngangser ka jero. Ngerah buk-buk sekalian lah. Asa teu puguh perang ukur silih baledog mah. Cek Hansip nu ngora keneh. Leungeunna nyeklan bata sapotong. Ish. Tegal kurusetra teh di dieu. Lebah gerbang ye. Itu mah wewengkon musuh. Dagoan bae. Mun maranehna wani-wani ngadeuketan, kakara tengor deui. Kade ulah waka ingkah. Pasukan kudu angger sayaga nepi ka kakayaan aman. Walon Hansip sarmud. Gek dariuk di jalan bari nyerangkeun ka jero gedong. Panon rancingeus bisi musuh ujug-ujug ngabongohan.
Nu sejena ngurilingan benteng mariksa sakur tembok jangkung bisi aya nu ngajelang ti jero make jalan sejen. Geus ampir setengah jam Hansip Sarmud ngahiul teu puguh laku. Urang desa anu tadi mantuan Hansip mimiti kesel sawareh baralik ka imahna bari talatah sangkan ngebejaan mun aya deui ributan. Lapor Panglima. Maranehna keur ngariung di pipir gedong belah kenca tuh. Cek nutas ku kurilingan. Pieu ku dewek ditaong tina taraje, katenjona mah bangun teu puguh laku. Buah-buah kita angker harewosan nyusun rencana. Katembong deui aya tembok nu gorowong, tangtu maranehna teh bijil ti dinya tah. Nya dagoan nepi ka maranehna ka jero deui. Malon Hansip Sarmud bari ngetruk-ngetrukeun pepentung kana aspal. Wanci maju ka subuh. Nu keur dariuk mimiti lelanggutan. Ukur Hansip Sarmud nu cenghar keneh basa rentang-rentang aya nu lempang murupanto gerbang. Tanghi, tanghi, musuh datang. Pokna, puluhan Hansip peting kurejat kupkop kana batu jeung pamaledog liana. Tuluy nangtung beri ngawahan rek maledog. Hansip Sarmud ngahuit nitah tenang heula. Yes. Tahan. Lain jiwa satria lamun perang lawan awewe. Pokna, beri neges-neges nu keur lempang. Beki deket tambah jelas nu nyamperkeun teh awewe demplon. Manehna tuluy ngarandeg tukangeun sarigsig kadenge sorana ngahariring. Neleng nengkung, neleng nengkung. Leungeunna teu cicing ngeyong-ngeyong orok. Hansip Sarmud hareugeun lalaunan ngadeukeutan bari mere isarah ka baturna sangkan ulah geruh. Tahan. Anak saha eta? Hansip Sarmud nanya bari kerung. Anak jelema kakarajro kamari. Walon awewe demplon bari terus ngahariring deui. Nah dibawa ka dieu. Nya dibawa deui ka mana atuh? Ieu orok tinggal nunggu dawuhna bae. Moal lila deui oge bakal maot. Naha? Kunaon? Indungna geus 2 poe teu dahar. Cai susuna teu bijil-bijil. Di jero barak ukur aya gedang atah. Lain dahareun orok nu karek lahir. Hansip Sarmud semu ngaranjug. Lelembutanana luncat kana kajadian 3 tahun ka tukang. Harita meh jam 11 peuting. Manehna keur ngecewis di enggon bari ngusapan beteung pamajikanana nu keur memejehna bulan alaeun. Dina sabulan eta manehna teu weleh ngajak ngobrol ka Utun Inji, segala dicaritakeun teu beda ti kabudak nu geus hideng. Kabungah narek boga budak teh lain caturkeuneun, nungguan meh 7 tahun kakara kaparengkeun harita. Iraha brona atuh Utun Inji teh. Hek bae arek awewe rek laki ge. Mun lalaki ku bapa didungakeun sing jadi Hansip. Mun awewe sing jadi pamajikan Hansip. Pokna. Tadi siang rada ngusial. Ngan cek cu aneh ge. Mun rek lahir mah nyalingitna sok krep. Walon pamajikanana. Keur resepna ngusapan aya nu ngabejaan imah nini eja kahuruan. Cul usapaneun biur we indit kalembur sukalila. Nyawae kasampak imah panggung leutik teh geus ngabebela. Jalma paciweuh mereuman seuneu ngantai ngangkutan cai. Da puguh nu kaduruk teh imah panggung tina bilik awi jeung kai nu geus garari. Sakitu haben dibanjur kalah kabeuki ngagedean. Jalma-jalma kakara ngeuh yen nini eja di jero keneh. Sanggeus eta imah meh kabuleun ku seuneu. Eueuh nu wanieun neang ukur bisa tulung-tulungan bari jejeritan. Hansip Sarmud singkil. Manehna manjur awakna ku cai 2 ember, terus tatan-tatan rek ngajelengan seuneu. Keur tagiwur kitu tatanggana nyusulan cenah pamajikanana karasa beteungna cikeneh pisan. Hansip Sarmud mandeg mayong. Sanggeus ngahulang sajongjongan, manehna nitah tatanggana mang neangkeun paraji. Hansip Sarmud tuluy ngaluncatan seuneu nu ngabebelah.
gebros nincak palupuh nugeus kahakan seuneu. Suku kenca tikait kana darurung, suku katuhu moncor ka kolong. Tidikes kana taneuh nu menjueur. Manehna maksakeun ngagurinjal muru enggon. Kasampak Nini Eja ngalempreh teu usik-usik, ragayang dipayang, dibawa luncat keluar. Rob pada ngariung. Nini Eja kapiuhan. Ari Hasip Sarmud ngaharurung bari nyakelan sukuna nu misalah, buukna karerab seuneu. Leungeun moletek ka sudut ruhak. Hadena aya urang sukalila nu daekeun nganteurkeun. Hansip Sarmud tuluy dibawa kana motor. Barang nepi ka imah taya sasaha. Pamajikanana geus indit jeung tatanggana ka puskesmas make mobil Haji Mahmud. Lieur poho kana kanyeri, Hansip Sarmud ngabiur nyusul ka puskesmas gigireun alun-alun kacamatan. Kasampak pamajikanana keur ngalempreh bari diriung ku tatanggana. Bojak mah selamat. Tuh, dina inkubator. Cek tatanggana. Hansip Sarmud surak bari ingkud-ingkudan nyamperkeun orok. Nya, pihansipeun ieu mah. Manehna nyerengeh bari ngetrokan kaca inkubator ku tungtung kuku. Budak teh siga nu dikerem dina akuarium. Tuluy melong orok bari suraseuri, ngajak deui nyarita cara sasari. Mimiti kerung teh basa geus sakitu lilana teu katembong aya nu usik. Kurunyung bidan lempangna nyal sepisan. Manehna mariksa orok sakedapan. Leuh, geuning ieu oksigen teh teu dipasangkeun. Cek bidan bari mamener selang oksigen teuing nyarita ka saha. Tuh, Pan. Kaburu maot weh. Leuwih-leuwih ti didudut jajantung ngadenge omongan bidan teh. Hansip Sarmud tuluy nanya 7 balikan, ngayakinkeun yen eta bidan teu heureuyan. Kanyataanana kitu pisan, orok nu ti barang lahir teu kungsi ceurik teh teu katembong ngarenghap deui. Hansip Sarmud ngadadak linglung. Manehna lelempangan semu ingkud-ingkudan mapai lulurung puskesmas. Teu beunang diupahan. Ceurik gogoakan bari nyambat orok. Geus kitu Hansip Sarmud ngagede ka alun-alun tuluy lolongseran deukeut tihang bandera. Kasedih 3 tahun ka tukang teh ujug-ujug merunyung deui basa nempo orok nu keur dipangku ku awe demplon. Teu kawawa nahan nu nyelek, Hansip Sarmud mimiti lewa-lewe, gerung ceurik tarik pisan. Baturna katembong reuas nenjo panglima Hansip siga jajakan nu karek diputuskeun cinta ku hiji mojang. Rob ngadeuketan bari nanya aya naon. Kunaon Panglima? Sedih goblok, sedih. Hansip Sarmud ngarumpuyuk. Beuki inget ka anakna, tambah tarik cerikna. Tuluy lolongseran teu beda ti 3 tahun ka tukang di alun-alun. 10 menit ka karalaler. Baturna beuki kerung, basa Hansip Sarmud mere parentah anu aheng nyaeta gerbang kudu dibuka, kaum balaka sontang sina keluar. Poe Jumaah wanci haneut moyan. Sabubuhan jelema lempang ngelenghoy ti kalerkeun mapai jalan desa nu beueus keneh ku sesa hujan. Pamuluna alum siga prajurit nu eleh perang tarungkul kawas nu bari milangan lengkah. 4 lalaki dina abringan panghareupna ting payekeh ngagotong tandu. Katembong aya nu ngulahek dina gotongan, awakna raca tepuguh rupa getih nyak celak sapanjang jalan. Teu kudu nungguan ulasan menit, urang lembur nuker guntreng diburuan nyaritakeun kejadian tadi janari, lalu empatan ka sisi jalan kawas rek lalajo arak-arakan, ngajajar bari ngawaskeun kanu leumpang.
tuluy pabeja-beja ka imah-imah lebakeun jalan. Sawatara awewe cul seusehan cul geroheun ngabring muru jalan desa sabaju-sabajuna malah aya nu di samping anu keneh kakarek brus pisan kuramas. Basa abringan ngaliwat nu ngajajar tambah ngaguruh itu ieu ngalungkeun pananya matak teu puguh dengekeunana. Kapanggih budak anon teh. Eta saha nu digotong? Nah, menurut balik. Eta saha nu digotong? Kapanggih budak anon teh. Eta saha nu digotong? Reang meh ti unggal biwir. Nu lalempang ukur ngareret, taya nu lemek. Lir geus babadamian moal nyarita memeh waktuna. Nu panasaran teu cukup ku ngajanteng ngadaguan beja ti batur, bring nuturkeun nepi ka regna lebah pengkolan kalawang balai desa. Di balai desa keur memejehna pakepuk, jalma-jalma balawiri alabatan di jero pasar. Nu ngantai di buruan, nu nanggeuy dahareun, nu ngajingjing termos, nu meber-meber baju, pulang anting ke kantor desa. Di antara nu balawiri aya nu make bengker bodas bari tarungkul, lawon ukuran 2 ramo dibelitkeun lebah tarang. Sawatara jalma tuluy nyingrai basa nu make bengker bodas ngaliwat, tapi teu saeutik deui nu hare-hare. Gigireun panto balai desa aya meja ngejugruk. Tukangeunana Ki Ulis jeung reporter Cinta Tia ngajanteng. Duanana keur mariksa jalma-jalma nu ngantai di buruan, ngorai siga antrean fakir miskin nu rek narima amplop kadeudeuh. Unggal jalma dipariksa make alat pangirim camat, bruy-bray layarna, aya nu beureum, aya nu hejo. Rupa-rupa pamolahna teh. Aya nu ngadeg-deg siga pasien nu sieun disuntik bujur. Aya nu pias bari gegarayeman ngadunga, aya deui nu henteu riuk-riuk, kalah ka nyerengeh bari ngajak sasalaman heula. Nu hasil pamariksaanana beureum, tuluy sira dibengker ku lawon bodas, keur nuduhkeun yen eta jalma geus katepaan. Urusan nyirian nu geus katepaan teh kungsi jadi bahan padungdengan antara Kuwu Iros jeung Ki Ulis. Asa basa teuing ceuk ke Ulis mah, da kuduna make ciri nu hese leungit, upamana masang tato abadi lebah tarangna atawa ditindik liang irungna. Mun dibengker ku lawon mah babari biceuna, ngalaan bengker tina tarang mah budak umur 5 tahun ge bisaeun. Ari Kuwu Iros keukeuh dina pamadeganana, nu geus katepaan mah moal nyebut dirina hejo lamun kanyataanna beureum. Bari mariksa nulian, Ki Ulis mah meus-meus mariksa tarangna sorangan. Hejo wae. Reporter Cinta Tia umat imut nenjo polah Ki Ulis nu teu eureun geumpeur, tayohna kareurewasan keneh ku kajadian tadi Janari. Tadi Janari, basa aya riributan di luar, Ki Ulis mah keur ngabongkek di rohangan gawena. Awakna di bulan sarung merongkol dina kursi panjang. Sakitu di luar pahibut semu ngaguruh, manehna mah henteu lilir-lilir acan. Ari Hansip Sarmud saenggeus mukakeun gerbang teh tuluy ngarawu orok nu keur dipangku ku awewe demplon. Bari ngeyong-ngeyong orok manehna paparentah ka anak buahna sangkan ulah aya nu wani-wani ngaganggu kaum balaka sontang. Malah sabalikna, sakumna Hansip kudu jadi tameng, kudu bumela kanu kakara bebas ti balai sagala. Parentah nu robah dadak-dadakan teh mawa kahemeng nu pohara pikeun Hansip nuliana. Tapi taya nu wani baha, komara Hansip Sarmud ge gede pisan pangaruhna. Sawatara jalma nu mehna milu mantuan Hansip tuluy nganggap yen para Hansip geus bilu ka musuh. Ieu teh kungsi jadi riributan, najan teu lila sawatara jalma bukbek jeung Hansip, tapi tuluy birat teu sanggup ngayunan pasukan keamanan desa nu kungsi latihan militer 4 bulan lilana. Bari diaping ku para Hansip, kaum balaka sontang ngabring ka balai desa. Kuwu Iros jeung Ustad Sukri ngagedoran panto. Ki Ulis nuker kerek merejat bari hut-het masang jurus. Ngagebeg lain memeueusan barang ngadenge sora Kuwu Iros. Ki Ulis mandeg mayong, nimbang-nimbang mamalana mun manehna muka panto. Tapi cicing didinya ge cantang tumatak salamet deui. Antukna Ki Ulis muka panto nagarakeun karep nyang hareupan jalma-jalma nu geus saminggu dipikasieun. Urang bisa keneh hirup babarengan, cek Kuwu Iros. Dina Janari nu dibanjur girimis, Kuwu Iros nitah Ki Ulis nulungan nu ampir kalaparan. Nguyang dahareun ka unggal imah,
ngabejaan sakur aparat sinada datang ka balai desa jeung pangpang namah ngayakinkeun sakabeh warga sangkan ulah sieun ku kaum balaka sontang. Lain gura giru nohonan parentah, Ki Ulis kalakah ngeceskeun kacanggihan subdetektor nu ngagunduk keneh dina meja. Tuluy dipecahkan ka sabaraha urang, hasilna tetela beureum. Ah, yakin ayeuna mah? Ieu alat teh canggih pisan. Cek Ki Ulis. Kasubuhnakeun kakara aya dahareun, kitu ge lain nu ngeunah, ukur sangu garing sesak kamari. Di antarana aya nu karunyaeun kanu lapar tuluy pakpik pak masak di sawatara imah tuluy dianterkeun ka balai desa. Nu kakara hudang ngajuru dipernahkeun di kantor PKK. Tilu awewe milu nungguan bari mawa simbut, pernel, popok jeung rupa-rupa kaperluan nu tas ngalahirkeun. Nini enti digotong ka imahna, biisah nungguan bari ngubaran sabisa-bisa. Layon Ki Jembros digelerkeun heula di kantor BPD, eueuh nu daekeun nungguan. Maju ka beurang, urang lembur nu imahna sabudeureun balai desa guyur. Tur tangtu ieu teh geus nyebar ka sakuliah desa. Maranehna nembongkeun ka bingbang nu pohara, rek mantuan sieun tepa ari cicing asa teu ngeunah hate. Kakara milu guyub soteh sabada kuwu ngumumkeun yen sakur warga desa bakal dipariksa. Nu sieun katepaan mah tinggal nyingkah ngajauhan. Nu dikremah kabeh ge mere tanda beureum, hartina geus katepaan. Cek reporter Cinta Tia. Ukur hiji nu mere tanda hejo teh, orok nu kakara lahir tah. Sakumaha bosna ge kana rapat, isuk-isuk sakabeh aparat maksakeun datang. Disaksian ku polisi jeung Asep Jitu nu geus paheut hayang jadi warga desa Cikauning. Memeh ngamimitian rapat, ku Iros nelepon heula camat, ngabejaan sakur kajadian salila saminggu. Camat kadenge nyentak, nitah ku Iros ngasupkeun deui nu katepaan ka balai sagala. Nya harita pisan saumur-umur jadi kepala desa, ku Iros wani nambalang ka camat. Kieu Pak Camat. Kumaha kubu bae. Pak Camat mah tong pipiluan. Pokna Kubu Iros kakara ngucapkeun salam basa dua hansip ngabejaan aya aleutan ti kalerkeun ngagotong nu tatuparna. Rapat onaman bisa ditunda. Ari kapanasaran mah hese diengke-engkena. Buru duel keluar. Kasampak jalma-jalma ngagimbung di buruan ngariung hiji lalaki nu ngagoler dina tandu. Geus teu puguh siga saha lantaran meh sakujur awakna dibalur getih. Awewe pating jarerit nu borangan ngajauhan. Polisi nu geus asak pangalaman dina ngamankeun ririweuhan nitah jalma-jalma nyingrai. Sina mundur jadi buleudan kawas nu keur ngalingkung lapak ngadu hayam. Eta lalaki ngagoler di tengah-tengah diriung ku sarerea siga bangsat nu namru saenggeus pada ngarempug. Ke, saha ieu teh? Ku Iros nanya ka nu ngagimbung. Olot Dayat. Walon anggota BPD. Manehna direweg ku puluhan monyet. Memeh rabul rupa-rupa pananya anggota BPD buru-buru ngadadarkeun kajadianana. Peuting tadi rombongan Olot Dayat nuker neangan budak angon ngariung di memunggang pasir suni. Ari Olot Dayat mah ngadon tapa sorangan di lengkop deket Cinyusu. Sape peuting maraneh dan ngusir tiris jeung keung bari ngadaguan datang na beurang. Eueuh nu bisa sare, ukur niupan sesadurukan, sawareh dariuk dina akar hanapeun tangkal kiara. Maraneh nanyaho yen teu jauh tidinya aya kuburan Rastiti, tapi tuluy silih yakinkeun tutunggul moal ujug-ujug ngababuk jeung jurig mah datangna ngan kanu borangan. Ari ditungguan mah waktu teh asa ngayented pisan. Erloji dina leungeun lalaki nu make batik lir tilu tikal leuwih lila ti biasana. Maranehna nungguan balebat nu hese datang. Wanci kawas teu init di tengah peuting. Basa langit tebeh wetan mimiti tembong ting arudat, maranehna surak asa leupas tina pangjiret. Tambah bungangang saenggeus ray-rayan caang, dang daunan mimiti kaciri jukut baseuh nungtutan tembong. Kitu deui taneuh beureum lebah kuburan jeung tutunggul nu nyanggeyeng tapak labuh anggota BPD.
Sanggeus sajongjongan peting kuliat maranehna nyaeta nu jumlahna 16 urang turun ka lamping kidul mapai jalan nu diliwatan ku minantu Ohim jeung diliwatan ku Gan Kosim deui basarek ngurebkeun layon Rastiti. Teu hese cara tadi peuting sakumaha sarompodna oge kakayon nu ngahalangan ari caang mah teu mata kukurusukan teuing. Lebah catang minantu Ohim eureun heula ngabejaan nu sajena yen didinya manehna nenjo nu ngabeleg-beg tapi tuluy ngiles. Tah, sidik budak angon. Beda juring kang nage. Pokna tuluy diheueuhan ku baturna. Memeh panon poe meletek maranehna geus aya di tengah lamping antara tapal wates jeung memunggang. Leok mengkol kakatuhu muru cinyusu nu ngabalong. Sarerea nyipta-nyipta olot dayat keur diuk keneh dina batu. Panon peureum leungeun sidakep lalembutanna keur euteup di hiji tempat nu hamo ka tepi ku jelema sabongbrong. Bejakeun we ka olot dayat. Urang geus manggihan budak angon kitu. Tapi lantaran elmuna luhung pisan, urang kawalahan teu bisa nyerek. Bejakeun deui yen ayeuna eta budak angon geus bubus ka jero pasir. Cek minantu Ohim. Maranehna keur ngabayangkeun kaayaan di lengkop Cinyusu nu sepiting trim basa kadenge sora nu gogoakan. 16 lalaki tuturubun muru Cinyusu tapi tuluy ngarandeg barang nyaksian ributan nu pohara. Sidik pisan olot dayat keur gulang-guling dina jukut digulung ku puluhan monyet nu keur nyakar ngarewas ngaruweg dibarung ku sora nu pating jerewet ngaweuhan ka lamping pasir. Nu turun ti mumunggang ukur hareugeun sawareh gigisik bangun teu percaya kana eta tetenjoan nu matak ketir. Cilaka 14. Duh, jurik pasir geus kajangelek jadi monyet. Aduh. Nu make topi beureum pias. Monyet mah ti baheula ge aya. Kumaha ayeuna nya? Lompat wae kitu. RT hiji tatan-tatan. Nu lompat mah teu gablek kanyut. Ah, mending teu gablek kanyut. Patan paeh ku monyet mah. Aduh. Kudu ditulungan atuh. Piraku teu karunya kolot dayat. Urang teh mawa pakarang yeuh. Hayu, buburak ku sarerea. Anggota BPD Mesat Pedog. Nu sajena singkil pating katayap ngadeuketan Cinyusu. Monyet kagareuwahkeun. Aya nu nyanggereng nemongkeun huntu nu burahay ku getih. Geus kitu ngajeleng kana tangkal. Trekel naik luluncatan tina dahan kana dahan teuing ka mana ngilesna. Baturna milu birat nyang surup kana rungkun ninggalkeun olot dayat nu geus teu puguh rupa. Haragungan bari sukuna kekerajetan bangono sahos-hoseun pisan. Nyeun tandu, urang gotong bawa balik. Di dieu mah kumaha nguberanana. Anggota BPD paparentah. Nu sajena rurusuhan nuar awi nu ngaroyom ka lebah Cinyusu tuluy diteuk-teuk dipake nyieun panggotong. Sanggeus tarapti maranehna tuluy turun ti pasir bari ngagotong olot dayat. Sajajalan meh taya nu lemek asa dituturkeun ka reuwas. Kabeh ge kerung mikiran kumaha mimitina pang-pang namah kunaon olot dayat nu kawentar luhung ngawasena tapi nepi ka eleh ku monyet. Para wargi netizen sadayana rupina dongeng Sunda dina judul Sabalakana karya Dadan Sutisna cag dugi ka dieu heula. Kumaha terasna eta nasib olot dayat para wargi netizen sadayana? Mangga teras manco di Capruk Radionet konten dongeng Sunda. Mugi-mugi ayam hiburanana aya mangpaat sareng hikmah anu tiasa dicandak tina dongeng Sunda ieu. Sim kuring tekendat nada dihapunten kana sagala rupi kakirangan sareng kalepatan dina medar ieu carios. Sim kuring sejamit mundur. Salam baktos. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.